Bu. Kopi, Bu. Ayo ngopi coba Abah ya anteran lah. Aya naon, Bah? Abah minta kopi. Bawa ke tukang. Antosan sakedapnya, Bah. Ya. Bu, panto. Eta tutupan pamali, Bu. Bisa ini darogi. Bu, ambo, mereka kuma, mereka mana? Mereka beres itu pekarangan wae. Ya, begini barala, maka budak ya harus datang ke jenayah kamu. Lain suung. Lain suung kadingding leuweung. Bismillahirrahmanirrahim. Sang puntiri dinu cai, sang panterat dinu darat. Hiliring nyalingkir bisi kadumpak-kadumpak ke urang manusia. Asnan suling, eno pesen cenah. Kamari serosin. Daripada abah kucing lah. Oh, serana mah kudu ditutup. Ibu bentuk ayah. Bu, mereka rumah abah, Bu. Antut sana angges pagawean. Kebalun legak ini. Abah, kenapa mana? Kabeh. Nekat manuk. Yuk kebon ieu teh ku abah teh. Di Inguan Manuk. Inguan manuk. Heeh. Mana keur nekat? Heeh. Aduh, ayo kadi heula. Yuk pulang aja. Bah. Aya naon? Aya Makam. Mana naon? Makam leluhur abah, baheula. Heeh. Kita ngobrol tambah dieu. Ah itu bahayu. Geus langsung aja. Moal.
Terus lepaskeun kalau mau naon. Jang dah. Pamali ya pamali. Pamali bang. Pamali. Terus kumaha? Iya jang. Abah punten geus nyareka Ujang teh. Kunaon disebut pamali ceuk karuhun. Sok tara dilabaskeun ai karuhun. Anu penting urang teh percaya benerna papatah atana pesan kolot urang. Karuhun urang lamun kolot geus nyebut pamali teh geus cag tinggalkeun meureunnan urang sakedik dibuka meureun ceuk karuhun urang oge ceuk Kanjeng Nabi Muhammad oge anu sok dipedar ku para ulama ku ustad leuwih hade keneh ngadiukan ruhak aja daripada urang nyalikan ieu batu kuburan atanapi parako kuburan gitu meureunnan manan kitu ge pamali teh bener ajana da euceuk agama ge tuntunan Islam sami bae ge dirana itu kieu jang abah ngajak ka dieu teh aya ngobrol ieu teh pekebonan abah sampai tungtung itu kawetan kita di Inguan Manuk jang Inguan Manuk ku abah teh manuk tuh bernyayang itu manuk kokok beluk tuh terus manuk saeran itu manuk kualik ya itu supaya alam urang teh asri deui lestari deui urang teh hirup teh jeung alam anu mere kahirupan urang teh alamanan urang teh kudunya oge ka alam. Tah, maaf ampun paralun ya abah. Ngabejaan ka hidap. Maksudna kieu jang. Ujang pacabakan teh naon? Boga pagawean henteu. Teu bah nya kiwe tentang lantung ngalamanuk gitu. Tada aya hasilna. Nya beroraya hasil lah bah. Ai menang meureun. Nyamun menang. Kumaha lamun kieu ku abah. Geus tinggalkeun eta mikat jang. Lain abah ngahalangan lampah Ujang. Ngalaan manuk ge ari pake kebiasaan. Eta teh ngarusak alam dampakna jang. Tuh mending keneh anjing mah tuturkeun wae jeung abah. Abah bantuan urang ngayakeun ti dieu teh penghijauan. Abah keur ngembangkeun istilah nama ternak burung. Tapi ku abah dilepaskeun deui ti wilayah ieu kitu jang. Tah bantuan abah pangmilariankeun binih duren. Mohon sekitar 20 tangkal. Mohon. Kira-kira Ujang sanggup teu? Engke ku abah dibayaran. Ya insya Allah lah sanggup gitu. Oh, ini kan meureun kieu wayahna enjing, Ujang teh ka dieu nya. Nya Teh ngandak binih duren, gaduh sabaraha jang. Binih duren. Terang tah. Ya aya we sigana teh, aya da. Ke candak we saayana nya gitu. Mohon. Ujang ayeuna bade ka mana? Pos di dieu. Nya bade mulih ka ditu ka bumi paling ge. Urang mana Ujang? Babakan otang gitu. Babakan otang. Oh, anu lembur palih dieu. Nya nu palih dinya. Beh ditun legok hangseur teh ya. Nya. Laras. Hati-hati jang tadinya teh kapungkur. Gitu tah. Ayeuna geus sok laweneh aya wae mau. Mau anu panjang kumisna. Jelema baong tuh. Hari Ujang bade nyesap, sok nyesep teu. Oh sok. Sok nyesep mah. Sok. Tadi ta bensin semua aja. Gitu Ujang, hari abah mah punten pisan lain ngahalangan lampah Ujang tinu usahaan ku abah. Namun Ujang kersanya nu tadi teh bantuan lah abah ke dia ti pangebonan abah itu supaya abah aing ngabantu-bantu
Ya. Dia teh sadayana ku abah arek di lakan duren sajaja nu paling ditu mapan salah bilih ujang hoyong tinggal ngalak wae. Hati-hati loba orang pucuk ngangge ieu koer-koer heula kita tuh kita ada bedong panjang itu nu ama bisi nolok cucukna. Bah enak abdi bade pamitan bade mulih gitu. Abah teh sa jenengana. Oh iya lepatnya abah teh acan ngenalkeun nuhun. Ya abah teh anu katelah mah abah teh bisa mana Samana. lembur abah teh Cikawung. Lembur abah di Cikawung. Caket kali di nya mah enggak tujang lain ngajurung lakunya pilih bade euih nya enggak hati-hati jang ya Ya, pada hilap eta bilih duren nya. Ya, Deng. Ai lain apal teu amanat ki guru kamari. Naon teh guru nya di kawing. Apan hari teh teh urang teh kita mahan ilmu teh. Ha, cenah cek ki guru. Oh, kira teh aku ki guru pamasan ka urang. Apan bahasa hari teh keur urang luan-luan Cigadung. Bahasa urang tapang diuyupan getih ucing. Oh, eta. Oh. Arek inget urang. Nah, hari teh teh ki guru teh sok siapkeun sasajena. Urang mau jadi bingung teh eta, euy sasajena, urang boga modal di mana? Coba ilahi. Nomor teh geus tembus encan. Beli kieu wae mah urang ngarampok kumaha? Ayo wae ai urang mah. Hayu siap atuh. Isukan. Hayu siap. Pikir-pikir euy. Lamun ngarampok mah risikna gede teuing. Kumaha lamun urang ngabegal? Hayu urang geus setuju. Tapi heula neangan lokasina di mana kira-kira anu ngabegal tempat ngabegal mah cocok. Kumaha lamun diletok hangseur? Rame teuing lebok hangseur mah euy. Di mana tuh? Kayak mikir anu kira-kira pihasileuh. Tah, kapanggi. Di mana? Di babakan otang. Hayu siap. Geus, lamun kieu mah isukan urang siap-siap. Isuk jam 8 urang nunggu bibinya. Siap. Si Gobang rek asap heula ieu. Bener, urang rek mawa parabot. Parabot naon dirinya? Ah, kage aya parabot mah. Siap. Geus, kayak jam 8 pokona amprok di lokasi. Siap. Gitu, nyadeng. Siap. Urang ayeuna rek ngecelah, rek hiburan. Mangga. Sing salamet Kang. Aya terbang di dinya Siap, biasa. siap, siap. Ayo, sampurasun. Terus urang. Ai sudeng ka mana wae kiwari can datang keneh wae rencana teh bobogot gagal deui wae ieu mah. Dasar sarudeng. Tadi pada ngaragon sarudeng lila wae ai mah mending ngasah parabot heula. Ngaragon si sarudeng. Lembur.
Kapan kong lah aja apa sana ya. Nah. Kini kuang getok pependeyan. Kini kuang getok pependeyan. Nini orang Subang dibekok peperedeyan. Ampun. Yo, lagi juga nama siapa tuh kalau bohong. Nah, aji sarudeng kayak kiwari sana sampai main. Apa nih kes dumuk dijak jam apa? Ampun, kumaha hirup rek maju jadi begal. Itu tempat waktu kieu. Jangan sambar nyawa siap kudu hasil ke ayeuna. Wayahna aya rek coba heula. Bisi gagal ke begal. Siap. Hop. Jadi semua gagal. Ya mangsa teh langsung sapat bekeun. Barisna daguan sarudeng. Riring heula disahung. Hariring. Hari hayun ayun ku samping diombang-ombang ku tambang di galeong karemo. Udah goyak kiwari di daguan camatan kene kuai cetere kumaha alakun ngabegal aiki cara nama mau tulus jadi begal sukses ya ampun. Daripada ngadaguan tepung susul ku aing ka imahna dilekeun ku aing sarudeng sih. Kayak kiwari masalah koler kena tua rek iraha sukses nah jadi begal teh atuh kieu mah jadi begal marah terus seumur hirup kan cekolot ge pamali ai hudang teh kudu apa heula jeung hayam sarudeng ampun aing Rudeng haram jadah sia naon sedu keh heula eling heula si lain. Si lain keluar kieu sarek keneh. Teh inget janji urang penting rek naon rencana naon. Oh, nu penting teh heuh, apan rek kumaha urang teh atuh. Ampun ge mah. Urang bade mikeun atuh ayeuna. Saya. Ayo. Mikeun di keula Ya kelar. Rencanakeun teh, Bro. Ya, Deng, sok sanajan urang jadi tukang babadog, tukang rarampok, hitung-hitungan mah tetap kudu dipake. Poe nu hade, tanggal anu hade, jam oge kudu hade. Sing make etika jadi rampok oge. Rek iraha jadi rampok sukses, nah atuh urang. Ai kieu wae mah urang teh bakal jadi begal sangsara terus-terusan. Deng.
atuh sebelum hayang ngarokok coba tulah diisu tang ngarokok ieu. Ya mah ngarokok entah rokok mah aya Asuh nuhun coba lah yang isap pula ya. da kumaha ge urang teh kudu rengse ieu teh kudu asak nanaon ge. Waduh, sebelah. Geus ayeuna mah ulah pamali. Urang bagong kumaha ayeuna. Geus hayu da ayeuna geus kapalang beurang Tah, urang eta. butuh ayeuna. Bener ayu. Hayu Siap lah. Kira sukan? teh heula beakeun heula ududna. Naker sudeng, di Raja Rampong. Oh. Naon bisa eta sepeda teh nyawa. Ah, sepeda mah